Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna, urang bakal diajar ngeunaan paguneman bagian pangaweruh bahasana. Sateacana, emut keneh teu naon paguneman teh? Janten paguneman teh nyaeta interaksi dua arah atau obrolan silih tempas antara dua orang atau leuwih. Paguneman, ngobrol, ngawangkong, atau lamun dina bahasa Indonesia nama disebut percakapan, lain hal anu aheng atau anu aneh. Lantaran ngobrol mah ilahar dilakukan ku urang dina kahirupan sapoe. Kulantaran paguneman teh interaksi dua arah, nu hartina aya nu nanya jeung nu ngajawab, dina lumangsungna kudu nitenan tata krama basa anu dipakena. Lantaran nalika urang ngobrol, nu diajak ngobrolna bisa jadi saumuran, sahandapeun, atawa saluhureun. Basa nu dipake nalika ngobrol jeung nu saumuran bakal beda jeung basa nu dipake nalika urang ngobrol jeung nu saluhureun. Sateacan urang medar ngeunaan tata krama basa Sunda, aya nu disebut tata krama heula. Ari tata krama teh nyaeta tata titi, tindak tanduk, atawa cara ngahormat ka batur. Ari tata krama basa nyaeta cara urang ngahormat ka batur ngagunakeun basa. Ku kituna, ari nu dimaksud tata krama basa Sunda teh nyaeta ragam basa Sunda anu dipakena diluyukeun jeung kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita jeung anu dicaritakeunana, pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Jadi ayana tata krama basa Sunda dina paguneman teh sangkan urang bisa silih hormat jeung nu diajak ngobrol ku urang. Ari cara ngalarapkeun atawa makena mah nitenan heula saha nu diajak nyaritana. Ieu hal teh lain hartina urang ngabeda-bedakeun jalma tina status sosial atawa pangkat jeung turunanana. Tapi udaganana sangkan bisa silih hormat jeung silih ajenan atawa silih ngahargaan teh. Tah, kekacapan dina tata krama basa Sunda teh diwangun ku ragam basa loma jeung ragam basa hormat. Ari ragam basa loma dipakena waktu urang ngobrol jeung babaturan nu geus wanoh lila, atawa bisa oge dipake lamun urang ngobrol jeung nu sahandapeun. Ari ragam basa hormat dipakena waktu urang ngobrol jeung jalma nu anyar panggih, jalma nu umurna saluhureun ti urang, atawa jeung jalma anu dipihormat ku urang. Dina ragam basa hormat diwangun ku dua ragam basa, nyaeta ragam basa hormat keur kasorangan jeung ragam basa hormat keur ka batur. Contoh kekacapan tina ragam basa loma nyaeta balik, dahar, imah, indit, sare, mawa, nyaho, gering, jeung sajabana. Tuluy contoh kekacapan nu kaasup kana ragam basa hormat keur kasorangan nyaeta wangsul, neda, rorompok, mios, mondok, ngabantun, terang, udur, jeung sajabana. Ari contoh kekacapan anu kaasup kana ragam basa hormat keur ka batur nyaeta mulih, tuang, bumi, angkat, kulem, nyandak, uninga, teu damang, jeung sajabana. Urang titena contoh kekacapanana dina wangun kalimah paguneman. Cobi tinggal dina kotak anu warna koneng. Kalimah nu kahiji nyaeta abdi nembe wangsul ti Bandung. Nu kadua, Bu, iraha mulih ti Bandung teh. Nu katilu, jang ek iraha balik ka Bandungna. Tah, kecap wangsul, mulih jeung balik miboga arti anu sarua nyaeta kecap pagawean datang deui sanggeus ninggalkeun tempat. Tapi adi kecap wangsul mah dipake lamun anu ngalakukeunana teh di sorangan. Adi kecap mulih dipake lamun anu ngalakukeunana teh batur nu leuwih kolot ti urang atawa batur nu anyar panggih jeung urang. Sedangkan kecap balik dipake lamun nu ngalakukeunana leuwih handap atawa saumuran jeung urang. Kitu oge contoh nu dina kotak warna bodas. Kalimah nu kahiji nyaeta
Rorompok abdi mah dicaket alun-alun. Tah, kecap rorompok nuduhkeun tempat anu dipiboga ku diri sorangan. Dina kalimah nu kadua aya kecap bumi. Eta nuduhkeun tempat nu dipiboga ku batur nu saluhureun atawa batur nu anyar panggih jeung urang. Lamun kecap imah nuduhkeun tempat anu dipiboga ku batur anu saumuran atawa nu sahandapeun jeung urang. Ari kecap imah, rompok, bumi eta teh hartina oge sami, nyaeta tempat jelema cicing beurang peuting. Tah, contoh nu salajengna dina kotak warna kayas aya kecap mios, angkat, jeung indit. Eta kecap teh hartina mah sarua, nyaeta kecap pagawean ninggalkeun tempat. Tapi bedana ari kecap mios mah dipake lamun anu ngalakukeunna di sorangan, kecap angkat dipake lamun anu ngalakukeunna batur anu saluhureun atawa batur nu anyar panggih jeung urang, sedangkan kecap indit dipake lamun anu ngalakukeunna batur nu saumuran atawa batur nu sahandapeun. Tuluy, contoh nu pamungkas dina kotak anu warna hideung. Di dinya aya kecap neda dina kalimah kahiji, kecap tuang dina kalimah kadua, jeung kecap dahar dina kalimah katilu. Eta tilu kecap teh hartina mah sarua, nyaeta kecap pagawean barang ngasupkeun atawa ngahuap kadaharan. Tapi ari kecap neda mah kaasup kana ragam basa hormat keur ka diri sorangan. Lamun kecap tuang kaasup kana ragam basa hormat keur ka batur nu saluhureun atawa anyar panggih jeung urang. Tuluy kecap dahar kaasup kana basa loma atawa basa dipake ka batur saumuran atawa batur sahandapeun jeung urang. Nu salajengna urang pedar ngeunaan larapna kecap pun jeung kecap tuang. Cobi tinggal sasarengan dua kalimah paguneman ieu. Nu kahiji pun adi tos kelas 4 SD. Nu kadua ari tuang rai ayeuna tos kelas sabaraha. Dina dua kalimah eta aya kecap pun adi jeung tuang rai. Ari adi jeung rai teh sarua, nyaeta dulur sahandapeun. Tapi bedana ari pun mah nuduhkeun kana hal nu dipiboga ku kuring sorangan atawa ku diri sorangan, lamun tuang mah nuduhkeun kana hal nu dipiboga ku batur. Ku kituna dina ngagunakeun ragam basa hormat, kecap pun teh ngandung harti anu kuring. Ari kecap tuang ngandung harti anu anjeun. Jadi lamun urang nyebutkeun pun adi teu kudu ditambahan jadi pun adi abdi atawa pun adi kuring. Lantaran pun teh geus nuduhkeun anu kuring tea. Contoh nu sejenna nyaeta pun bapa jeung tuang rama. Ari pun bapa mah hartina nuduhkeun bapa kuring atawa bapa urang, lamun tuang rama mah nuduhkeun bapa anjeun atawa bapa anu diajak nyarita ku urang atawa anu dicaritakeun ku urang. Kecap pun jeung kecap tuang teh ilaharna mah digunakeun pikeun ngalemeskeun istilah pancakaki atawa turunan. Cekap sakitu heula nu dipedar dina ieu kasempetan, mugia hidup sadaya tiasa ngartos kana pedaranana. Urang tepang deui dina pangajaran basa Sunda salajengna nya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.